Oke anak-anak, jadi ayeuna urang diajar jurus. Eh jurus naon teh ngaranna poho di? Sugan jurus naon make kaing? Jurus anjing edannya. Lord butuh hiji orang yang praktekeuna. Mane koneng ngaran mane sa? Ucup wa, Nah mane make yang diajar jurus? ek saparing wa, Saparing jeung saha? Panglima SMP wa, Anjing. Kuatnya maneh? Kan maneh mah PAUD. kaajeun wa eleh mata leuh we atuh. Wih, mantap mantap. Tah nu kieu karek murid aing. Sok ayeuna nyobaan maju. Bener wa, Bener kan imah nyobaan jurus meh hafal? Mual mana naon sok? Paling potong unggul tulang, masih kena bisa ditumukeun ya, Cep? nya keune meh tereh. Sok, buru maju. Alah mau Cep kumaha tuh? Kunaon atuh ari sia tarik-tarik teuing? Kelepasan jurig anjing.